Bismillahirrahmanirrahim. Darasan ngaos urang sadaya kitab Duratun Nasihin halaman 82. Al-Majlisus Sabi'u wal Isruna fi bayanir rizqi. Al-Majlisus Sabi'u ari majlis anu katujuh wal Isruna sareng 20 fi bayanir rizqi barina tetep dina martelakeun rizqi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Hudin ari ieu eta surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin wa ma sareng teu min dabbatin ari tina hewan anu kumarayap. Min dabbatin tina hewan anu kumarayap fil ardi di muka bumi illa 'alallahi angin eta misti ka Allah rizquha ari ngarizkianana dabbah ari dabbah teh pokona mah kullu ma yadubu 'alal ardi sakur-sakur hewan anu kumarayap di muka bumi rek leumpang ku sukuna 2 ku sukuna 4 eta mah atau ku sukuna loba atawa leumpangna teh ku badana sapertikeun oray ti mimiti makhluk nu panggedena gajah nepi ka makhluk nu pangleutikna sireum paribasana uteuk tongo walang taga ceuk bahasa kolot mah ku Allah pasti rizkina di tangtukeun rizkina pikeun eta jalma Allah nu ngarizkian. Raskeun gidauha kadaharan isuk-isukna itu dabbah wa ma'asuha sareng kadaharan sorena itu dabbah litakapulihi karena nanggung jawabna Allah iyahu kana itu rizqi tafadulan karena anugerah wa rahmatan sareng rahmat wa inna ma ata jeung pastina ngadatangkeun Allah bilabdil wujubi kulapad wujub tahqiqan karena nganyatakeun liwusulihi kana tepina itu rizquha wa hamlan jeung karena ngadorong alat tawakkuli kana tawakal kana masrahkeun kana tawakal kumandal fihi dina masalah rezeki. Jadi sagar pagi geus diatur rezekina ku Gusti Allah teu kudu riweuh-riweuh urang mah ngan jalankeun syariat, jalankeun ibadah, jalankeun syariat. Wa ya'lamu sareng uninga Allah mustaqarraha kana tempat tetepna itu dabbah wa mustaudaaha sareng kana tempat nitipkeunana itu dabbah amakinaha tegasna pirang-pirang tempat cicingna itu dabbah fil hayati dina hirup wal mamati sareng maot wal aslabi jeung pirang-pirang iga wekasan wal arhami jeung pirang-pirang rahim geus ditangtukeun urang teh lahir teh dari seorang bapa anu misalna bapa jaed rahim seorang ibu misalna ibu sarkunah geus ditangtukeun ku Allah ditangtukeun ku Gusti Allah salna pun bapa sodikin Bapak Sodikin gaduh rama Ki Haji Sarbeni tuluy nepi ka Ki Haji Sarbeni gaduh ibu namina Eyang Haji Hodijah putra gaduh rama namana Eyang Ali Muhammad pasantren Cireuleu. Eyang Ali Muhammad Ki Haji Sarbeni pasantren Garut. Eyang Ali Muhammad gaduh rama namina Eyang Ahmad pasantren Cireuleu kitu tuluy nepi ka nyambung ka Syekh Abdul Muhyi Pamijahan kitu tah
Eyang Ahmad gaduh ibu namina Nyimas Siti Julaikho. Tama makam akar Sukamahi. Nyimas Siti Julaikho gaduh ibu namana Nyimas Banasiah. Nyimas Banasiah gaduh rama namina Mbah Dalem Bojong. Mbah Dalem Bojong gaduh rama namana Si Abdul Muhyi Pamijahan. Eta nasab geus sakitu-kituna geus lapokan nama aya nasabna. Ta eta teh geus kanyahoan. Au mas jadi ku Allah teh geus ditempatkeun rezekina sagarupana. Au masakina atawa kana pirang-pirang tempat cicingna itu dabah minal ardi tina bumi hina wujidat dina nalika da dipanggihan itu masakin bil fa'ali kalawan sabuktina wa mawada'aha jeung kana tempat nitipkeunana itu dabah minal mawadi tina tempat asih-asihan tina tempat silih pikanyaah wal maqori jeung tempat tetep hina kanat dina nalikana aya itu dabah ba'du dina sabada wujidat bil kuwati kalawan hukumna atawa kalawan saolah-olah kullun ari sakabehna kul wahidin ari saban-saban sahiji minad dawabi tina pirang-pirang sasatoan tina pirang-pirang anu kumarayap di bumi wahwaliha jeung pirang-pirang tingkahna itu dawab fi kitabin eta tetep dina kitab mubinin anu pertela madzkurin anu dicarioskeun fil lauhil mahfudi dina lauh mahfud wa ka'annahu jeung kaya sanyana kalakuan sareng tingkah urida eta dimaksud bil ayati ku ayat naon bayanu kaunihi ngajelaskeun kabuktian Allah aliman eta anu nyaho bil ma'lumati kana pirang-pirang anu dikanyahokeun kul lihat tegasna sakabehna maklumat wa bima jeung ku perkara badanu sabadana ayat naon bayanu kaunihi ngajelaskeun kabuktian Allah qadiron eta anu kawasa alal mumkinati ka pirang-pirang perkara nu mungkin bi asliha kalawan sakabehna mumkinat takriron karna netepkeun lit tauhidi kana tauhid walima sareng karna perkara sabaqo anu ti heula minal wa'di tina janji wal wa'idi sareng ancaman Qadhi Baydawi ieu tafsir teh dicandak tina kitab Qadhi Baydawi dapa'a muga-muga nolak saha Allahu Gusti Allah anna ti abdi sadaya balaahu kana balaina ti Allah al jaliya anu pertela wal khafiya sareng anu samar wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis la salata liman lam yusolli alayya la salata taya salat eta sampurna liman pikeun jalma lam yusolli anu henteu salat ya si jalma alayya ka kami qala parantos ngadausaha Ibnul Qusari Imam Ibnul Qusar ma'nahu kamilatun kana lapad ma'nahu kamilatun ma'nahu ari manana hadis kamilatun eta anu sampurna awaliman atau pikeun jalma lam yusolli anu teu maca salawat jalma alayya ka kami marotan kalawan sabalik fi umrihi dina umurna si jalma wa fi hadis Abi Ja'farin sareng eta tetep dina hadisna Imam Abi Ja'far an Ibni Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud dari Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh Kanjeng Nabi man ari saha wae jalma salat anu maca sholawat ya si jalma salatan anu salat ieu punten mana disawai jalma salat alamun salat jalma salatan kana hiji salat lam yusolli henteu maca sholawat si jalma piha dina salatan alayya ka kami wa ala ahli baiti sareng ka ahli bait kami lam tukbal mangka henteu ditarima itu salatan minhu ti si jalma
Qala ad-Daruqutni qala parantos nyarios saha parantos ngadaosa ad-Daruqutni Imam Daruqutni as-shawabu ari anu benerna annahu eta sanyana ieu lapad man sholla sholatan min qoli Abi Ja'faris Shadiqi eta tetep tina ucapan Imam Abi Ja'far As-Shadiq Muhammad ibni Ali tegasna Syekh Muhammad bin Ali bin Al-Husaini radhiyallahu taala anhum. Lau shallaitu lapad lau shallaitu lamun ngalakonan salat abdi salatan kana hiji salatan lam usolli teu maca salawat abdi piha dina salatan ala nabi ka kanjeng nabi wala ala ahli baitihi sareng teu ka ahli baitna kanjeng nabi la raaitu mangka nekadkeun abdi annaha kana sana salat la tatimu eta henteu sampurna itu salat. Sifaun sarifun dicandak di keterangan dina kitab Sifaun Sarif. Qala parantos ngadaosa Syekh Ustad al-Imam Ahmadu tegasna Imam Ahmad annausna kanjeng Nabi alaihi salam tajawaja eta nikah kanjeng Nabi bi imraatin ka hiji istri wajab paha sareng mendakan kanjeng Nabi ka itu imro'ah ila baitihi ka bumina kanjeng Nabi wa amila sareng migawe Nabi midamal Nabi walimatan kana hiji walimah wa jamaah sareng ngumpulkeun kanjeng Nabi ashabau ka pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi pidari di mana kanjeng Nabi wa kana sareng kabuktian naon at'amu kadaharan qalilan eta nu seuting wa kanu sareng aya ieu ashab yalhasuna eta pada ningali yalhasuna pada ningali yalhasuna eta pada ngaletakan sahabat pada ngajilat itu ashab gitu salah ngalogadan teh wa kanu sareng aya itu ashab yalhasuna hu eta pada ngaletakan atau ngajilat itu ashab kana itu to'am liqaunihi karena kabuktianana itu to'am ma'ian eta anu cair min kilati dakiki tina saeutikna tipung payatahada sumangka cacarios saha kul wahidin saban-saban sahiji minhum ti itu ashab sayan kana hiji perkara nyararios ieu teh naon cenah kadaharan teh salit pisan nyoba cair ke kumaha cenah teh wa nabi sareng ari nabi sallallahu alaihi wasallam kitu cenah yusolli eta mau yusolli eta salat kanjeng nabi palamma parogo mangka samang-samangsa beres kanjeng nabi qala mangka ngadawu kanjeng nabi pima dina perkara naon antum ari aranjeun tatahaddasuna eta cacarios aranjeun kabeh qalu nyarios ieu ashab fi babi rizki dina bab rizki faqala mangka ngadawu kanjeng Nabi alaihi wasallam la uhaddisukum ala uhaddisukum jadi nganggo alanya ala uhaddisukum nah henteu nyaritakeun kami ka aranjeun ala wahadisukum la ala shawab ala wahadisukum nah henteu nyaritakeun kami ka aranjeun bihadisin kana hiji hadis hadasani anu parantos nyarioskeun ni ka abdi bihi kana hadis saha Jabrailu malaikat Jibril ala wahadisukum nah henteu perlu ngabejakeun kami ka aranjeun nah henteu perlu nyarioskeun kami ka aranjeun bihadisin kana hiji cariosan
Hadasana anu nyarioskeun ka kami bihi kana hadis sa Jabril malaikat Jibril. Faqalu mangka nyarios ashab nyarios sahabat, ya Rasulullah ya Rasulullah naam sumuhun. Qala ngadawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadasani parantos nyarioskeun ka kami saha Jabril malaikat Jibril. Adnahi sanya dulur kami Sulaimanu tegasna Nabi Sulaiman tegasna Nabi Sulaiman. Kana eta kabuktian Nabi Sulaiman yusolli eta salat Nabi Sulaiman ala syatil bahri dina sisi laut dina basisir laut. Satil bahri teh sisi laut basisir. Paro amangka ningali itu Nabi Sulaiman namlatan kana hiji sireup tasiru anu leumpang itu namlah wa pamiha jeung eta tetep dina bahamna namlah waraqatun nari daun hadarau anu hejo pasohat mangka ngagorowok itu namlah ala syatil bahri ka ala syatil bahri ka pinggir laut. Pakhoroja mangka kaluarkan Nabi Sulaiman apal bahasa simetnya bahasa laut apal bahasa sireum apal bahasa bangkong apal. Nabi Sulaiman mah diberi kasiman ku Gusti Allah. Pakhoroja mangka kaluar naon dibdaun bangkong wahamalah jeung mawa itu dibda kana namlah ala dohrihi kana tonggongna itu dibda wa gosos sareng teuleum itu dibda biha mawanam biha kalawan wanamlah summa ba'da saatin tulu dina sabada sasaah sajongjongan alat mangka naik naon namlatu itu sirem pauqal mai dina saluhureun cai gitu. Wajat sareng datang itu namlah pakola mangka nyariosa Sulaimanu Kanjeng Nabi Sulaiman ahbirini kudu ngabejakeun anjeun ka kami bil kisoti kana kisah. Nah, aya naon kajadanan kitu sireum mawa kayak diterangkeun. Pakolat mangka nyarios namlah fi asfali hadal bahri eta tetep dina handapeun ieu laut sokhratun ari batu gede somau anu somaun anu hideung wapi wasdia jeung eta tetep dina tengah-tengahna itu sokhroh dudatun ari bilatung qajala anu nyata geus ngajadikeun saleugeus Allah warokoha kana dauna rizqoha kana rizkina itu dudah ilayah ka kami ilayah ka abdi pakula yamin mangka dina satiap poe ahmilu mawa abdi ma kana perkara razaqo anu ngarizkian ka itu dudah saha Allah taala ilaiha ka itu dudah marot ini kalawan dua kali wa khalaqa sareng ngadamel Allah lipikeun abdi fi hadal bari dina ieu lautan malakan kahiji malaikat ala surati dibda'i netepan kana rupa bangkong paya miluni mangka mawa itu dibdani ka abdi paya gusuk mangka teuleum itu dibda fil bahri di lautan hatta yadoani sahingga nyimpen dibda ka abdi ala tilka sorati kana itu batu patan saku mangka narima belah itu sokhro hatta tahruja sehingga keluar naon tilka dudatu itu bilatung
itu cacing mangga minha tina itu sohropa ud'imuha mangka mereka daharan abdi kana dudah mimma tina perkara yakun anu bukti itu ma yata sarta abdi summa tahmiluni tuluy mawa ka abdi naon adib daw itu bangkong ila rosil maikana luhur cai pakullama akalat mangka samangsa dahar naon adu dato itu cacing itu bilatung rizqoha kana rizkina duda qalat mangka nyeres duda subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yansani birizqi qalat nyarios it maka nyarios itu dudah subhanallah subhanalladzi maha suci dat khalaqani anu parantos ngadamel alladzi kabdi wa fil bahri sareng dina lautan sayyarani geus ngajadikeun alladzi kabdi walam yansani sareng teu poho itu alladzi kabdi birizki kana rizki apa yun siap nangka mangkana hama pohokeun alladzi umat Muhammadin ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mina rahmati tina rahmat wa may yatawakkal ala Allahi pawas wa man sangari sawae jalma yatawakkal si jalma ala Allahi ka Allah pawaman kari Allah hasbu eta nu nyukupkeun ka si jalma raunakul majalisi ieu katerangan dicandak tina kitab raunakul majalis